wargi mangga urang teraskeun hanca dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan atuh dongeng-dongeng ngasangakeun sadayana oge disangakeun ka mitra mugi dianggo hiburan kitu nya. Nyarupi-rupi dongeng Mang Jaya para mitra, rupi-rupi dongeng Mang Jaya sareng seueur pengarang anu memang ngarojong kana Mang Jaya official kumargi kapungkurna Mang Jaya ngadongeng di radio seueur pengarang anu ngintungkeun naskah itu diantawisna. Mangga atuh ayeuna dongeng Randa Beng Serat karangan Kileksa dina bagian ka-28. Salajengna para mitra sadaya nya para wargi nu disebat para mitra sadaya heureut deuleu pondok lengkah cenah kitu nya eta kurang pamandangan parantos cacing heureut deuleu pondok lengkah kirang pamandangan kitu nya nyala teh serius-seriusnya diwangsulan deui ge margi para wargi ari basa mah ngawartosana terapi ngadugikeun basa mah para wargi tetapi kecap-kecap mah nya teu aya lepatna para mitra urang uninga langkung uninga oge. Mangga atuh urang teraskeun we para mitra carios nyambung judulna Randa Beng Serat karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-28 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana alhamdulillah Mang Jaya aya hibar rebang duati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Beng Serat ayeuna nincak bagian ke-28 ieu dongeng karangan Kileksa para mitra sadaya para mitra kaum dangu kocapkeun tukang bajigur meresan gelas kalotor bari ngararasakeun kanyeri mun teu lebar ku dagangan mah hayang buru-buru balik lantaran sieun kusama jeung Karmo bisi daratang deui. Harita tukang bajigur inget kasari nu tadi init ka kulon. Dituturkeun ku dua jalma. Tukang bajigur ngarasa melang mun teu ngingetkeun kana dagangan mah hayang nyusul bisi sari kumaha onam. Tapi jiga geus kitu kuduna lar aya dua jalma ngaliwat si horeng petugas keamanan nu keur patroli nu ngahaja ngontrol lingkunganana. Tukang bajigur atoheun terus nuduaan dipegat reg arireun. Ya naon Mang? Nu mawa gegenir nanya bari melong, "Pak, abdi tulungan ieu teh aya dua lalaki gejul. Jajan saepkeun peratusan langkung tapi mayarna teh kalak kaku panyabo. Tuh terang abdi benyo ceuli meningah yang kene balas ditampili. Atuh saja biti kitu abdi teh melang margi tadi aya budak awewe urang kampung. Leumpang sorangan ka kulon dituturkeun ku jajak kabar gajul teh. Laku margi kitu mugi keur sanang tayungan we ka eta budak kawatos." Cek tukang bajigur dari anaker nyaritana bari pepeta jeung tutunjuk kumaha deganana nu saurang jangkung leutik make jaket hejo nu hiji deui rada musake make jaket hideung nuhun Mang leos dua petugas keamanan laleumpang maju ngulon sajurusan jeung dituju ku Samad Katut Karmo eta dua petugas leumpang nagancang dahayang nyusul ka Samad jeung Karmo dina kaayaan bareng jeung kaayaan kitu sari keur leumpang sorangan di sisi jalan. Sakujur awakna baraseuh da teu malire kana kaayaan nu tetep hujan. Sirahna teu make tiung buntelan ge baraseuh. Hate sari beuki bingung. Mangkaning maju ka peuting, kaayaan beuki pikasieun tujuan nu rek dijugjug can puguh karuhan. Lantaran ka jalan patra komala canyaho jeung teu apal kaler kidulna. Horeng kieu ari di kota mata kariwang jeung pikasieun. Loba jalma nu jahat jeung cunihi. Aing teh disangka naon atuh? Ceuk sari ngomong sorangan. Karek cacap ngomong kitu kadepruk sadanu leumpang tukang. Kabeg sari ngarenya ret ka tukang cakakak aya nu seuri sidik pisan semungahina. Najan lumpat ka sisi langit dia moal burung kaberik lah. Teh ka mana neng teh atuh ulah sok luasan kitu. Mending urang yuhan ye jeung Kang. Cek sama jolat-jolat lengkahna beuki panjang. Gep nyekel pepeuteyan sari puguh sari meninga jengho. Lesotkeun sia nanaonan ieu teh? Lesotkeun. Sari teh terjelan hayang lesot. Tapi tibatan lesot kalah ka beuki pageuh. Malah Karmo milu nyekelan bari nyarita. Ya bodoh tuh nyai lah. Akan ngira moal naon-naon karunya pokona mah isinya kabulusan. Rek mana atuh hujanan we kieu? Haliceun nyai kah? Rek nanaon nya nyekel ka kami bari na oge. Sari babadu.
Bari molotot tapi taya hartina tanaga lalaki duaan lain lawan-lawan. Ulah kakejet kieu hayang gelut mangkewe dina kasur. Sama ti pareketnya kal Sari tuluy dibawa ka sisi jalan. Sari adu belajar hayang leupas tapi badan leupas awakna kalah kanyarari. Sama jeung Karmo saihwan sapikiran jeung satujuan. Harita Sari dicekel kuduaan dibawa ka nu ieuh. Terus dipaksa sina diuk dina bangku baseuh da kahujan. Dina bangku da baseuh kahujanan. Ampun, tak dikumahakeun kuring teh. Sari beak tanaga awak leuleus leungeun nyarari. Ulah bodoh nyai, urang teh tibatan lelempangan bari hujan, tapi da urang nganyang ka surga. Ieu tuturkeun akang, urang kana beca. Ceuk Samad ngaragamang leungeunna kana dada Sari. Lain rek kurang ajar di dinya mah tapi inget yen tadi Sari nuna duit di dinya atuh teu hese gorehea dompet Sari kapanggih. Tuluy dibuka breh duit lamaran meuni metet da puguh ladang kongkorong teh. Karek kapake keur ongkos wungkul jeung jajan bajigur. Ulah dicokot, aduh ampun pada kuringan sakitu-kituna. Ulah dicokot ya ulah. Ulah ieu. Sari sababaraha kali nyebut ulah. Tapi Samad kalah ka ngagak-gak seuri tuluy nyokot duit di jero dompet. Duit dikukud taya nu nyesa. Lumayan 2 botoleun. Pokna bari tuluy ngasupkeun dompet kana jeroeun kutang ni Sari. Bari rada ngope pangpugu we Sari meunita terajelan bari babadug jabak keuheu duit dicokot. Hehe. Ulah galak nyai mendingin urut lah ngarasa senang. Ceuk Karmo bari ngarangkul Sari. Maksudna mah hayang ngagalentor sabab kabita ku geulisna. Tapi ti kajauhan aya nu ngagedig lempang duaan bangun rusuh sabab geus nempo yen dinya aya nu nyurigakeun. Harita Samad rada telik matana pok ngomong ngaharewos ka Karmo. Jadi mo aya cucunguk. Bari nunyuk gancang Karmo teh cengkat neuteup kanu duaan bari pok nyarita. Gila, doh geus nempokeun ka urang jiga nama ieu teh. Mbak beca mat. Buru-buru we, si katewak manten. Jeleng Samad luncat ka sisi jalan megat beca nu kaparengan ngaliwat bari jeung kosong. Reg beca eureun nu bogana morongos ambekeun. Ari sabab asa dikagokan ku Samad, tapi Samad teu gugup pok ngomong. 10.000 ngangin ya, bawa dewe ka Cikutra. Itu pemajikan punung teu beunang dibawa balik ya. Mana jelmana? Tukang beca. Laler amarahna kacewas ku 10.000 mangka ninglain duit saeutik-saeutik. Bawa ka dieu moy urang kada becakeun tara ya. Samad ngagupayan Karmo. Reganyang Sari dipayang bangun hampang najan teterjelan ge dipaksa. Sari ngajerit minta tulung tapi brus kana beca dihompet kuduaan Sari teu walakaya. Sungutna dibekem ku Samad. Maju cak kencangan euy. Selak tukang beca kana sadel geleser beca maju lalaunan. Beuki lila beuki tarik ngajugjug ka Cikutra norobos jalan ka Cikaso. Puguh Sari menita terjelan hayang leupas ngan orok kaya pada ngarejengan kuduaan meh we becana tibali. Ngajudok atuh ieu beca ti guling. Ulah loba bacot mang 10.000 paya lain seutik-seutik atuh. Batur mana mangan 5 poeun teh. Cek Samad bari ngalieu. Tukang beca teu ngomong deui kadenge ambekanana meuningah hegak lantaran capek. Kocapkeun petugas keamanan duaan barang nempo udaganana naik kana beca meuni kekerot amak. Berembang lumpat ngudag beca nu mawa Samad jeung Karmo. Katut Nyi Sari gero salah saurang ngagorok. Beca eureun oi eureun. Awas mun teu eureun sia. Bari tuluy lumpat nyusul beca. Uguh we tukang beca jadi bingung lantaran sidik pisan eta omongan ditujukeun ka manehna. Pok nanya ka Samad nu keur riweuh ngarejengan Sari. Kumaha ieu teh? Rek ka mana nu sanyana ieu teh? Tu petugas nya teh eureun. Bari becana dikenoran da sieun ku satpam. Tong digugu da teu boga urusan jeung manehna, yuk kancangan. Pamajikan aduga-dugan wae. Awas ulah ngaraneg sia. Udek ditamahan deui ongkosna 15.000. 15.000 kumaha itu nu budak beuki deukeut? Gancangan atuh ngabosena. Udah ku aya beca eleh kudu lumpat. Da berat jeung teu ngajadog deui jelemana ieu jadi berat kana becana. Tukang beca ambek tapi keukeuh ari ngaboseh mah da kabita ku duit 15.000. Wah moal naon? Tibang oleng setik masuk kancangan. Beca tuluy nyemprung para wargi di jalan leutik. Ngan untung geus jempling da puguh peuting pangna abus ka jalan eta tadi nama hayang tereh tepi. Tapi nyatana kalah lila sabab beca majuna teu lancar. Mineng luak leok da loba pengkolan sarta loba mobil nu diparkir sisi jalan. Katamah-tamah Sari tetep teu daek cicing sesa tanagana dipake babadung. Ngajejekan Karmo jeung Samad. Atuh beca teh beuki teu cicing sapaparat jalan sosoloyongan. Malah makung sirek ngagaleong kana kamalir tukang beca kukulutus bari ngahegang.
Kumaha teh aing jedog atuh bising dibalik sia. Kumaha di 15.000 pokona mah. Jawab Samad teu kireung-kireung. Sabot kitu kadenge sora sirine tayohna petugas keamanan teh tepung jeung polisi nu keur patroli make motor. Harita motor nang udag beca puguh we atuh. Tukang beca reuwas manehna ngalieu ka tukang ari beca tuluy diboseh tarik. Ari red kulilap serab ku lampu motor, galeong-galeong leok cudalit bru beca nyangkere dina kamalir. Tukang beca tibanting kana tihang listrik sama jeung karmo patumpang tinih di jero beca sari ngajerit reuwas. Heong sora sirine barasat lampu motor nyaangan beca. Reg motor eureun memeh polisi turun sama jeung karmo laluncatan kana pager kawat. Jeleng-jeleng kujubar kana solokan, tuluy ngiles dileg-leg ku poekna peuting. Uguhe nu ngudag meuni gergeteun, berengbeng ngudag bari nyabut pistolna. Tapi lapur samab jeung Karmin bubus manten kana pipir-pipir imah nu paroek jeung rumpil. Hubungi rona malam. Polisi marentah ka petugas keamanan nu duaan pelecet murugar duhrona. Nu saurang deui ngaler maksud rek ngepung musuh. Tapi lapur sama jeung Karmo leuwih pinter dina kaburna. Manehna salah sapsulusup kanu poek sasalingkeran bari teu boleh waspada. Kawan tugas loba pangalaman. Akhirna polisi jeung petugas keamanan teh ngariung nulungan sari num humarurung katinihan beca. Ari tukang beca nyangkere keneh bangun ripuh. Da puguh tibanting teh kana tihang listrik jabat capek deui. Teu laloba catur sari dibawa ke tempat nu aman. Tukang beca ge nya kitu, sari ceurik bakat ku sedih jeung nalangsa teu nyana bakal ngalaman kajadian kitu. Sanu dibawa ku anjeun teh Mang? Polisi nanya ka tukang beca. Nuker diuk kebari ngurutan palipisana. Apa pokona mah penumpang we teh abdi mah dari artos. Jawab tukang beca bari nyawang duit 15.000 ngan ukur kalangkang na wungkul. Ulah padu mikiran duit wae atuh kudu mikirkeun kasalamatan jeung katertiban. Kumaha lamun dibawa ku anjeun teh garong? Kumaha sunah pikiran taliti Pak? Tukang beca teu ngabantah. Sabab karasaeun ku manehna ge kitu balukarna. Yo euna urang ka kantor. Perlu diayakeun papariksaan pikeun ngudag anu jahatna. Sari jeung tukang beca dibawa ka kantor polisi harita keneh. Puguh pikeun sari matak namahan sedih jeung nalangsa. Lantaran bet ngalaman urusan jeung nu berwajib. Padahal manehna teh asa teu boga dosa, tapi da kitu kanyataanana kapaksa daek teu daek sari kudu nurut. Sadatangna ka kantor polisi, sari jeung tukang beca dipariksa. Sarta katerangan-katerangan dicatat kalayan taliti tukang beca nerangkeun kajadian ti mimitina. Nu memang geus nyurigakeun, tukang beca ngajentrekeun ciri-cirina sama jeung Karmo nu kungsi katitenan ku manehna. Sanggeus rengse mariksa tukang beca tuluy ka sari. Ari ieu saha jenengan? Polisi sopan ka sari mah. Abdi pun sari. Naon margina tiasa babarengan sareng nu jahat? Teu ngahaja sasarengan pananging maranehanana nu ngudag ka abdi. Kawitna mah kieu geura. Derak-dak ku sari diterangkeun ti mimiti tepung di tukang bajigur teh. Ditetek taya nu kaliwat nepi ka danget harita. Tah kitu Pak cariosna teh. Sabaraha artos nu ical? Kawitna teh ngical kongkorong kenging artos 30.000. Tos dianggo ongkos ti lemur dugi ka dieu, dianggo jajan bajigur sapali. Duka sabaraha deui sesana da teu kantos di etang. Mung ayeuna seep sadayana. Cek sari teu bisa ngabejakeun utang tu. Da puguh can kungsi diitung deui. Cobi ningal KTP. Da teu ngabahantun Pak. Sari reuwas ditanya KTP. Da poho teu ngingetkeun kanu kitu. Tadi nyaurkeun ka witi lemur, di mana lemurna? Situ Raja Sumedang. Tujuan bade ka mana? Ka Bandung bade milarian pun lanceuk. Sanu di pilarian, di mana linggihna? Kang Karmin saurna mah di Jalan Patra Komala. Tos kapanah? Nu mah witi acan kalah ka ngalaman kieu. Duh Bapak. Tulungan kedah kumaha tu abdi teh bakal seep nu di pilarian teu kapenah. Sari teu kuat nahan cimata harita keneh bedah hatena sumeredet sedih jeung inget ka kolot. Anu berwajib siap pikeun ngabantu tapi perlu keterangan nu jelas. Keun urang cobian paluruh ka Patra Komala tapi nomor sabaraha bumina atawa napi RT RW na? Teu terang. Sareng saha di Patra Komalana? Duka. Sulit atuh. Neangan jalma ka kota kieu mah kudu puguh alamat dan kudu puguh nomor imah jeung RT RW na. Ulah samarangan sabab ngaran loba nu sarua jeung deui di kota Bandung teu lega. Tapi nu berwajib tetep bakal ngabantu muga-muga kapanggih. Hatur nuhun Pak. Sari bungaheun lantaran asa aya nu nang tayungan. Aya nu mantuan bumi. Tapi samemeh Karmin kapanggih kapaksa anjeun kudu di dieu heula. Lain ditahan tapi pikeun ngajaga keamanan.
bisi aya di kajadian bel tadi. Atuh sajabati kitu anjeun can jelas unaha urang mana saknyana sabab teu bisa nemokeun KTP. Sakitu heula. Polisi nutup papariksaan catatan hasil wawancara para mitra sadaya. Ditutup terus diteken. Satuluyna tukang beca dibebaskeun ari Sari dipernahkeun heula di kantor. Aya tempat khusus Sari teu dilalaborakeun dibere dahar sacukupna sarta kasehatanna diperhatikeun. Atuh Sari rada regreg. Beuteung nu lapar kaubaran boga tempat nu ieuh bisa disalin kalayan laluasa. Ngan orok kaya batin teu teteg sabab rajin teh mernah di kantor polisi nu carana asup kadinya ngaliwatan kajadian anu matak reuwas sasat unggah balewatan. Para mitra kaum dangu kacaturkeun komandan jaga peuting eta. Marentah ka anak buahna pikeun ngayakeun panalung ti kanu taliti ngeunaan dua penjahat anu beunang kateranganna teh sarta dicokot hiji kasimpulan yen nu duaan teh mirip-mirip dua penjahat nu kungsi kacerak sababaraha waktu ka tukang. Kahiji katara dina cara-carana ngajalankeun kajahatan, kaduana dina dedegan jeung cara make pakean. Atuh anggota polisi harita keneh ngayakeun hubungan jeung nu sejen, nere katerangan yen aya residipis nu ngajalankeun kajahatanana di daerah Cicadas jeung sabudeurina. Sekarang coba adakan patroli besok siang cari saudara Karmin. Yaitu alamatnya disinyalir ataupun sesuai dengan keterangan wanita itu ke Jalan Patra Komala. Walaupun alamat tidak jelas, usaha tetap harus dijalankan. Siap. Anak buahna ngajawab tandas geus kitu terus ngajalankeun tugasna masing-masing. Mukana motor nu lempang jeung anu ngahubungi pos-pos ronda. Di kantor polisi tinggal duaan nu tugas ngajaga pos, Sari ngahulang di kamar heureuh. Dicangan ku lampu listrik 10 watt Sari ngahalamun. Inget ka indung bapana jeung inget ka Karmin nu can puguh di mana ayana. Gusti. Nah abdi teh bet ngalaman kieu horeng teu gampang neangan Kang Karmin teh. Ya Allah mugi Gusti nepangkeun abdi sareng anjeunna. Da Gusti mah maha kawasa. Sareng maha uninga kana naon-naon anu karanapan ku abdi. Cek hate Sari bari ngumarat si panon beungeutna pias di tapuk reung. Peuting beuki jempling hawa karasa tiris. Sari murungkut bakat ku tiris tapi teu bisa magar kumaha da puguh teu boga simut. Kantor polisi lain hotel di dinya ukur aya samak saheulai. Eueuh bantal-bantal acan puguh we Sari beuki sedih. Sakapeung boga pikiran hayang balik deui ka lembur tapi duit beak moal boga keur ongkos. Ngirik teh kieu-kieu teuing harianeun si bangsa. Duit ngan sakitu-kituna kalah ka dicokot kutan kieu ari di kota. Magarkeun pika betaheun buktina mah pika sediheuh. Sari teu euleum-euleum maido kana kahirupan kota. Nu memang kanyataan anu karanapan ku manehna lain pika sediheun. Hapunten. Ku manehna teh ngan saukur pika sediheun da pugu ari jol ari cilaka. Sakitu ge untung ukurkeuna kana harta kumaha lamun kana dirina leuwih cilaka. Sari nyoba-nyoba ngagoler dina samak maksudna rek sare. Tapi reungit napuk mending ngagulung nyarocoan jiga nu paheula-heula. Mun barisa ngomong pasti pahibut bari surak asa aya nu nganteuran. Atuh Sari teu boro-boro bisa sare ke rumah tiris katurug-turug di tapuk reungit. Tungtungna plak deui nepakan reungit bari teu eureun-eureun gegelengan. Gancangna carita di wetan pajar geus hibat. Jangjang peuting geus ngalingkup pasar geus rame ku nu balanja. Sora mobil beuki kerep tukang beca pabuis mawa nu bawa nu balik jeung nu rek balanya. Harita para anggota piket peuting eta geus daratang lapor ka komandan yen tugasna nihil teu mawa hasil sama jeung karmo teu kapanggih lacakna. Berai beurang langit cedeum keneh panon poe can aya tanda-tandana rek tembok. Hawa isuk karasa tiris tapi teu jadi panghalang pikeun nu arusaha da buktina najan tiris jeung laleueur ge tetep rame di pasar mah. Harita Sari hudang terus kacai. Daya nunuduhkeun ku salah saurang anggota piket kira-kira jam 7. Sari geus mernah dibere kopi sagelas jeung roti bakar hiji. Komandan jaga jeung anggota piket geus gigilir. Tugas jeung itu ieuna geus saserah terima. Sagala rupa pasualan geus dilimpahkeun ka nu anyar. Urusan Sari ayeuna dicekel ku petugas anyar. Atuh teu diengkekeun deui harita keneh komandan jaga marentah ka salah saurang anggotana pikeun maluruh Karmin ka Jalan Patra Komala. Sari bungah para mitra sadaya kulantaran aya harepan pikeun kapanggih.
Dayang daek mantuan manehna nyaho jeung ngadenge kana rencana polisi dina raraga neangan Karmin. Alhamdulillah geuning aya nu bela ka diri aing. Ya Allah, mugi-mugi tujuan abdi sing enggal hasil, singkat patepung jeung Kang Karmin. Teu aya di pamuntangan abdi angin ka Gusti. Cek Sari ngomong sorangan manehna ngadaweung dina kursi deukeut lawang. Bari nitenan kendaraan nu pasuliwer di jalan raya. Kota Bandung rada bengras meusan lantaran geus beurang mah langit ge mimiti carang. Mega nu tadi ngayang geus ningrai nu akhirna berai poyan panon poe nyorot nyaangan Kota Bandung. Harita kira-kira pukul 10 polisi nu ditugaskeun maluruh Karmin geus parat mapai jalan Patra Komala. Unggal imah didatangan neangan ngaran Karmin, tapi teu aya nu ngaku da puguh teu puguh kateranganana. Malah ka imah Basri ge sanyana mah datang. Tapi harita tengan aya dena wungkul keur ulin jeung baturna. Atuh dina mere katerangan teu jelas malah ukur nyebutkeun ngaran bapana nyata Basri. Nu akhirna polisi init deui ka nu saeje. Sanggeus bea kapanasaran nu ditugaskeun neangan Karmin teh balik deui ka kantor laporan ka komandan. Tidak diketemukan nama Karmin tidak ada di sana, Pak. Kitu pok-pokana lapor ka atasanana. Harita keneh Sari disaur ku komandan Sari gancang nyampeurkeun. Jajantung naratu gayang gerang ngadenge kana beja ngeunaan Karmin geek diuk nyang hareup ka komandan jaga. Nyai petugas geus ngajalankeun tugasna neangan nu ngaran Karmin, tapi hanyaka jalma nu diteangan teu kapanggih. Teu aya di Patra Komala. Kitu katerangan ti komandan jaga. Puguh Sari meningah hulang hanyelu ngadenge beja kitu lila-lila pok nyarita. Pamitos dieu kumaha atuh abdi teh, Pak? Geus aya putusan yen anjeun bakal dipulangkeun deui ka daerah asal. Nyatana ka Situ Raja Sumedang. Ongkos diganti tanggung ku pamarentah dina hal ieu nu bertanggung jawab nyata polisi. Bapak abdi teh hoyong tepang heula sareng pun lanceuk. Moal aya hartosna wangsul oge, Pak. Hari pun lanceuk teu aya mah, tulungan mugi kersama parinbidi ka abdi kanggo milarian pun lanceuk. Cek Sari terang-terangan. Manehna teu hayang balik ka lembur lamun teu bareng jeung Karmin. Kahiji para mitra era ku kolotna atuh kaduana. Sieun ku balad-balad Mirja bisine teuli ka manehanana. Cuma dituluykeun gaya bisi matak sangsara, lantaran nu ditulun teangan teh teu puguh alamatna. Jeung deui anjeun teu mawa kartu katerangan penduduk, ieu teh saenyana mah melanggar hukum. Di dieu polisi geus mere kawijaksanaan nyatana mulangkeun anjeun ka daerah asal. Ieu teh hiji-hijina jalan nu hade, pikeun nyegah kana kajadian nu teu dipiharep. Jadi wayahna kudu ngagugu ayeuna keneh rek dijajabkeun ka terminal sarta ongkos ditanggung ku di dieu. Cek komandan jaga tandesna keur teu mere kasempetan pikeun usul. Kumaha atuh Sari para wargi? Sari teu bisa naon-naon. Da memang ari dipikir kadinya nama manehna ge ngarti. Yen lamun diteruskeun neangan Karmin jelas bakal sangsara. Kahiji can puguh kapanggih. Da alamat teu jelas bah atuh kaduana bakal kalantar. Lantaran teu boga bekal da duitna direbut ku Samad jeung Karmo. Sari ngan ukur ngurutan dada hanjelu jeung nalang sahate. Manehna kapaksa ngagugu kana putusan polisi. Harita keneh Sari diparentahkeun pikeun meresan bandana tuluy dijejabkeun ku polisi ka terminal Cicaheum. Sadatangna ka terminal polisi nepungan konektur nitipkeun Sari sangkan diturunkeun di Sumedang. Sanggeus rengse aras urus sarta ongkos geus dibayar polisi balik deui ka kantorna. Pager para mitranya anu berwajib mah tuh. Harita beus can pinuh masih keneh ngetem. Sari diuk dina jok panghareupna maksudna sangkan supir ingeteun ari nempo jalma mah. Sari mikir manehna tetep teu panuju mun kudu balik deui ka lembur. Joro-joy aya niat rek ngabantah kana putusan nu wajib da ayeuna mah geus leupas ti polisi. Saon salah namun aing turun deui keun bae ongkos mah da lain ti aing ieu. Sababun balik lengoh mah cuma hanas duit bea kana sangsara. Ari jeung Kang Karmin teu tepi. Nya mending ge rek turun di dieu we. Sari cengkat tuluy luak dieuk neangan konektur nu tadi diajak nyarita ku polisi. Sari mandeg mayon mending bebeja atau mending ngereles. Sabot mikir kitu konektur ngadeuketan pok nanya bari neuteuk. Calik-calik we neng sekedap digi angkat. Beus ieu mah tara ngadaguan pinu asal tos waktosna mios tangtos berangkat. Kumaha atunya Kang? Sari ngadak-ngadak manghi ilham. Manehna rek ngabohong ka konektur da tetep hayang turun. Aya naon kitu? Aing ka kantung di kantor na tiasa upami wangsul heula. Oh bade numpangan tuang raka. Konektur boga sangkaan yen polisi nu ngajajabkeun lanceuk Sari atawa dulurna. Sabab ku polisi teu dijelaskeun yen Sari kitu-kitu jalana.
Muhun manawi kawidian Kang. Kumaha atuh da bilih teu kabujeng mangkaning moal alami deui pan bade mios ieu teh. Sawios bade kana beusanes we. Bari terus turun. Maksa hayang buru-buru turun da sieun ka bawah manten ka Sumedang. Konektur nuturkeun bari mikir tungtungna duit nu keur ongkos teh dibikeun ka Sari bari nyarita. Umi kitu mah cepeng we keur ongkosna ngan omatnya kedah disaurkeun ka tuang raka margi tadi sakitu omat-omatan ka abdi. Sieun katempuhan akang mah. Nuhun atunya Kang. Sari teu loba mikir duit saongkoseun teh ditampana. Tuluy ngaleos rurusuhan siga nu nyarek muru ka kantor polisi padahal hayang buru-buru jauh di terminal. Sanggeus jauh di terminal Sari ngoloyong ka hanapeun tangkal gek diuk meni ngalungsar. Ambekan ngahegak ke sangucur lain ku cape-cape teuing. Tapi tina awahing ku kabeur mikiran, alhamdulillah geuning teu burung bebas aing teh. Tapi kumaha mun kapanggih deui ku polisi? Kajen teuing da aing mah moal balik deui satungtung can tepung jeung Kang Karmin. Ceuk Nyi Sari ngomong sorangan. Bari ngurutan bitisna nu karasa cararangkeul. Kadalila reureuhna di dinya geus kitu tuluy leumpang deui ngajugjug ka kulon. Mapai jalan raya urut kamari sasat balik deui ka urut. Jalan-jalan kungsi di sorang kamari. Kapanggih deui atuh apa jalan ka Cicaheum ka Cicadas teh. Barang deket ka kantor polisi Sari ngagebeg sieun kapanggih kuno tadi ngajajabkeun. Lar aya bemo teu mikir panjang bemo dipegat kalacat unggah geleser bemo maju. Mawa Sari nu teu boga tujuan teuing rek ka mana da teu apal kana rutena bemo. Si horeng bemo teh mengko terus mapai jalan Kira Condong serog ka pasar. Reg bemo eureun da aya nu turun Sari milu turun. Song mikeun ongkosna ku supir bemo di pulangan Salawe. Geuningan 75 perak, murah. Cek Sari bari tuluy leumpang. Uak liuk nitenan karamean pasar Kira Condong. Dilalila anyog ka parapatan Gatot Subroto, Sari mapai eta jalan, gawena rarat reret susuganan aya milik bisa tepung jeung Karmin. Tapi najan loba ge jalma boro-boro tepung jeung Karmin eueuh nu sarimag-rimag acan. Tapi memang Sari teu bosenan. Harita ge para wargi sadaya terus bae leuleumpangan. Teu karasa anyog ka parapatan 5 di dieu Sari ngahuleng manehna bingung ku pilampaheun naha kudu jalan ka mana nu disorang. Antukna diuk sisi jalan bari lalajo mobil jeung kendaraan sejen nu taya pegatna alit-alitan. Geuning rame ari di kota eta mobil rupa-rupa. Hanya ka jelmana haraseum budi ka aing meni eueuh nu nanya-nanya acan. Padahal maloba jalma nu papaliwat pagiling jisik meni teu sirikna paadu irung. Jeung jadi mantu ai jalan Patra Komala. Cek Nyi Sari bari luak lieu. Breh nempon dagang sirop karasana ti corona asa tuhur terus nyampeurkeun ka tukang sirop. Manehna jajan heula di dinya. Bari jajan pangangguran tumanya kaparengan dagangna awewe bageur daek ngalayanan kanu tatanya kalayan sabar. Ibu ari jalan Patra Komala teh palih mana? Tapi keneh ti dieu mah nyai, tapi mun nyai rek ka ditu pek we papae jalan kanu katuhu tuh. Engke bakal ngaliwatan ku Akosami terus we papae ka ditu. Engke mengkol ka Kenca ka jalan Ganapura. Tuluy papae ka Tongoh bari ulah-ulah tatanya ngarah teu sasab. Insyaallah bakal tepi kanu dituju. Nuhun atuh ibu. Nyi Sari marah mai creng mayar sirop. Leos init bangun teu sabar hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Disangkana mah jalan Patra Komala teh deukeut. Para mitra kaum dangu kocapkeun di parapatan Sari ngarasa bingung. Lantaran mobil ka Cidarekepna meningan tai siga lulut. Sari susah meuntas agag-agagan mata kagok para mitra sadaya pikeun supirna. Tungtungna dina hiji mangsa Sari jina jiga aya nu ngajongklokeun soloyong ka hareup parang aya sedan maju. Cekit sora rem disakalikeun cedak Sari katubruk. Bru rubuh teu inget di bumi alam. Cerit anu ngoceak di jero sedan sarta jalma nu laleumpang pating rarenyag. Lalu patali marga ngadak-ngadak macet Sari ngajoprak hareupeun sedan tarangna baloboran getih. Supir sedan lalaki ngora make pakaian rapih malah make dasi sagala rupa. Awewe nu tadi ngajerit meni sepak reuwas nempo sedan nubruk jalma meni ngahuleng siga nu keuna ku tenung samar pola. Ari lalakina jeru turun muru ka Sari mariksa Sari bari jeung semugugu. Kumaha teh teu maot? Ceuk hiji lalaki nu tuturubun nyampeurkeun rek nulungan. Duk apa dararaosan mah teu nanggal teuing ieu teh. Ukur kadepak sakedik ieu teh. Jawab nu boga sedan bari ngilikan tarang Sari nu baloboran ku getih. Asa teh tarik sote cek nu tubak sedan cek nu katabrak mah cantang tu kitu. Buktina pi ka baloboran getih ya. Sing kumaha tulungan atuh yuk karunya ya. Cek eta lalaki poporongos ngabelaan ka Sari. Tanggung jawab kuring ieu mah.
Keun urang bawa ka rumah sakit sugan katulungan keneh. Nu boga sedan teu nolih kana getih nu amuratel kana papakeanana. Rageyeung sari dipayang bus kana sedan digolerkeun dina jok tukang. Pok nyarita ka awewe nu diuk di hareup. Mah wayahna nya calikna ngalih ka dieu, cepengan ieu. Pokna bari nunjuk ka sari nu ngalempreh teu eling-eling. Gancang eta awewe pindah ka tukang tapi ari hatena mah teuing rido teuing henteu, nganu tetela mah teu wani baha. Ari lalakina nu katelah Yunus gek diuk tukangeun setir. Kerung mesin sedan dihirupan lampu hareup dihurungkeun. Tuluy maju lalaunan leok mengkol ka jalan Sunda dius ngajugjug ka rumah sakit nu aya di jalan Tamblong. Tekung silila puyo polisi ka tempat kajadian tapi elat nu cilaka jeung nu nabrakna geus eueuh. Atuh ukur nganyakeun nu kaparengan nyaksian, geus kitu polisi init deui sabab patali marga geus lancar deui. Kacaturkeun sari geus tepi ka rumah sakit Tamblong. Puskesmas teh langsung dipariksa ku dokter nu aya di dinya. Sari ditulungan sakumaha mistina barang geus rengse papariksaan. Yunus nyampeurkeun ka dokter menta katerangan ngeunaan diri Sari. Kumaha dok? Cek Yunus hatena can teteg sieun Sari tepi ka hanteuna sababat tatu dina sirahna. Alhamdulillah katulungan keneh. Jeung di raheutna mah teu parna ieu teh, siga nama ukur ti bentur kana bemper atawa kana aspal. Bagian-bagian sejen ukur lecet teu sawios-wios. Jawab dokter mere katerangan udaria, plong hate Yunus ngemplong bungangang ari geus puguk kitu mah. Nuhun dokter, sakantenan we dirawat di dieu dugi cageurna nya. Urusan waraga abdi tanggal waler. Mangga, tapi sae teh pasien ngaranna. Yunus bingung manehna sorangan ge teu nyaho da pugu lain dulur atawa baraya. Ieu mah dibawa ka dinya soteh tina awahin kuatir boga rasa tanggung jawab. Waktosna see para mitra.